parah nih. Pi, ya kebenaran urang motor tadi pakai pisu paisang nginjem erek ke kantor polisi sakedeung. Hah? Nah urusan naon Ang? Ih, urusan naon urang erek nyieun surat izin hiburan. Oh, sugan teh ya naon. Ya tuh sok Ang ya. Nya malila ieu, nginjem lah sakedeung. Kada yang pakai helm. Keselamatan. Tiris aing tiris pisan surat sana kieu sana. Sakedeung malila ieu nya. Ayeuna kada. Ay, kamu kenapa? Hah? Pokoknya kita putus. Ah! Kamu salah paham. Salah paham. Salah paham, salah paham. Aku pokoknya mau putus. Jangan atuh. Gak mau. Jangan. Mau putus. Please. Nah kunaon itu mang, Jack lompat. Kunaon mang Jack? Ring atuh dapat saya. Ulah pas wae tuh bogohan teh ah. Pas wae ongkos. Pi. Untung kosong di kantor polisi nanti we usah saha. Aing meuli tiri susah euy. Aing mah direwas dong. Asugan aing polisi rek nahan ka urang yang direwas bak sebelah teh. Mau motor polisi. Anjir, masa dang. Nah aing ieu jadi mau motor polisi. Kok aing mah Bos, direwas? astagfirullahaladzim aing. Motor ping ka mana Ang ya? Aduh. Wah, di kantor polisi pi motor maneh. Aduh, jabatan dipajak Ang Pak. Aduh, aing kumaha ieu nganterkeun euy. Pulangkeun mah buruan ya. Mau urusin nyusul ka dieu. Nyusul. Untuk buka urusan. Aduh, ya, Apa aing aing urang mau motor motor polisi. Aduh, aing euy kumaha ieu nganterkeun aing. Ngomongna. Punten awak, punten Pak gitu ya lepak gitu. Aing tadi pajak motor maneh. Encan 2 tahun. Tewa kata mah. Pajak maneh. Tewa kata mah geus motor si Lupi. Atuh sugan teh lain ka kantor polisi eksa keudeung moal kicarana. Pan poho aing teh nya. Aing kumaha ieu aing Pak. Aduh, urang aing nganterkeun motor ka polisi. Aing celakaeun. Deuk tawa aing usulan tah. Kumaha kang ieu motor saya, ieu motor dina saya. Jadi salah naon. Tinggal lihat motorna. Aduh, Pak, kapunten pisan abi teh nyapu bolapatnya anak ieu. Abi motorna meunang nambut nu rerencangan, jadi abi poho deui motorna. Ulang ilik mau motor teh tuh. Ya dia bawa motor petugas, dia barek dinas. Well. Motor zaman mana iya? Zaman Firaun. Hah? Ada budak letik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Kain kunyuk. Oh, sorry. Naon Mang Jack? Kain kena aing mogok. Ngahina geuninganan. Ya kira big. Banyak lewat tembok. Cikat. Lahina naon ieu motornya motor atuh. Aduh, tuh, bener. Anjing. Ekta modal kumaha tuh. Iya mah motor zaman Firaun. Di Jepang mah geus dikalautkeun. Dak lo aing kunyuk. Heuh ya bima tuh Bang Doyok ki. Aing. Cil. Umpankeun ka aing wa. Oke budak letik. Acil. Hirup. Ampun, Naon ngomong naon ka aing tadi? ampun. Tonjok Cil. Ampun. Ampun punten bisa Mang Doyok. Heuh ya bima. Tong ngahina aing ge ieu kena motor. Yamaha nu aing ge Suzuki. Balana teh Vespa, Honda, Yamaha, Suzuki itu dulu. Anu menang di akun sia teh. Oh sok aing akon da aing menang wa. Heeh. Sok aing akon. Agak pisan nanti akhir abu. No. Sok terus Cil. Kita menang. Kita menang, Wak. Aing maneh bisa nyanyi teh, Cil? Bisa aing sok lagu naon. Heuh, maneh bisa lagu naon? Aing pakai lagu naon. Oke, aing nuturkeun motere. Nah, sia gua. Aing gitu bisa. Gas.
Heuh, lagu naon maneh di sana? Lagunya bisa ya? Setiap Indah. ya, cek ya. Setiap keindahan perhiasan Dunia mantap. Terus hanya istri salehah perhiasan keindahan. mantap digoreng-goreng lagi banget tapi nyuk. Stop. Setiap Keindahan perhiasan. si anak kayak dulu nyerang-nyerang kayak gitu kayak jadi yang cari. Benar kemarin. Ji. Setiap Keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah hanya namun yang paling indah di antara semua hanya istri